Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, wilujeng patepang sareng sim kuring sareng lingkung sining salung gentra Makassari. Alhamdulillah anu dipimpin langsung ku sim kuring nyata Kang Ade Onoy. Sim kuring panginten nyenak vokalis Kang Ade Ahoy, oge dirayoku dua pelawak Kang Bokir sareng Mbah Ocai. Lagung dipayon sim kuring aturkeun nuhun ka sadayana panitia penyelenggara. Mudah-mudahan para wisata atau Prok Dawis Satunggaran dia cing langkung majeng dugi kapayuna langkung tino ayeuna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salamet anu ngahiburna oge salamet anu hiburna sumpah usahakeun yang lagu anu kahiji nyaeta lagu Stun Garden. Insyaallah ieu lagu ciptaan Kang Ade Onoy. Hei, ayo nanti kertangan ke Kopassus aja, dia aja polisi. Kapan ke si Hikmat telepon ke Adi langsung? Kapan ke stiker kontrakna? Dina eta kabur yang si Bidu duaan. Sing demi Allah nanti kena angketan tong ka paman kamade. Kunaon? Kuramil aja. Turdi kertangan, bacana teh Pendi jeung kita aya di nyawa. Wis kolom naon gitu kabur Modal wisata ku polisi aja. Darwis aya di Giri Mulya. Pok Darwis kawewengkon Bandung Barat. Pok Darwis bangunan keluarga. Kamu mulih lembur sipurung ayana salureun dan buka diri anu pasti cek kamu mulai wisata aya di Giri Mulya. Wewengkon Bandung Barat. Bangunan keluarga. Kamu mulai bersih ayana laluhur guha pawon ayana eta tempat sekarang disebutnya satu negara dan bukan